li'annal asla wal usasa huwa ma'rifatul ma'budi qoblal ibadah. Ari asasna agama, ari dadasarna agama nyaeta kurunya heula kanu diibadahan saacan prak ibadah. Ari ujang ibadah ka saha? Ka Allah. Nya naon ari Allah? Ari Allah teh asma. Ari asma teh jenengan. Ari jenengan teh ngaran. Kadinya ibadah teh kana ngaran lain. Ibadah mah lain kana ngaran Allah, sabab ari ngaran mah ditulis jadi aksara, diucapkeun jadi suara. Tahanu diibadahan mah lain aksara lain suara, tapi nu kagungan aksara jeung suara. Ari aksara jeung suara mah makhlukna. Kade Kak Ma'bud mah tong nyasamakeun jeung makhlukna. Sabab nyasamakeun ma'bud jeung makhluk teh hukumna musyrik. Ai ujang percaya teu yen Gusti Allah teu ibuan teu ramaan? Percaya? Percaya teu yen Gusti Allah teh teu warna teu rupa? Percaya. Percaya teu yen Gusti Allah sanes istri sanes pameget? Percaya. Cek tadinya samakeun Gusti Allah jeung makhlukna teh naon hukumna? Musyrik. Ari Nabi Adam saha ibu ramana? Mun teu aya berarti nu teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam. Ayeuna mun ujang percaya yen Gusti Allah teh teu ibuan teu ramaan, hartina ujang teh geus nyasamakeun Gusti Allah jeung Nabi Adam. Musyrik tah. Ari angin warnana naon? Ari rupana angin kumaha? Berarti mun kitu nu teu warna teu rupa mah angin. Ayeuna mun ujang percaya yen Gusti Allah teh teu warna teu rupa, hartina ujang teh geus nyasamakeun Gusti Allah jeung angin. Musyrik deui tah. Ari malaikat istri pameget. Istri lain pameget lain. Berarti nu sanes istri sanes pameget mah malaikat. Mun ujang percaya yang Gusti Allah teh sanes istri sanes pameget, eta hartina ujang teh geus nyasamakeun Gusti Allah jeung malaikat. Hetrik tah 3 kali musyrikna. Nu kahiji musyrik, nu kadua musyrik, nu katilu musyrik.
mata kahade dina pamadegan sing luyu jeung katauhidan. Matak iman kudu jeung tauhidna sampurna imanna. Eta musyrik ulah dibawa geuning musyrik teh dibawa anyeucleum dina pamadegan urang masing-masing. Lumatak orang kudu bisa ngabersihkeun pamadegan tina kamusyrikan. Sabab geus diperingatkeun ku katerangan hukum Gusti Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kalobaan jalma iman ka Allah teh dina kaayaan musyrik. Di satu sisi iman ka Gusti Allah, tapi di sisi lain migawe kamusyrikan. Lumatak samemeh ibadah kudu nyaho heula kanu diibadahan teh supaya teu musyrik. Percanten Gusti Allah kawasa. Percanten tiraha Gusti Allah kawasa. Duka Gusti Allah disebut kawasa teh baheula di zaman ajali nalika can aya nu dijadikeun. Di zaman eta Gusti Allah kawasa. Kawasa ngajadikeun langit, kawasa ngajadikeun bumi, kawasa ngajadikeun sawarga, kawasa ngajadikeun neraka jeung pangusina. Gusti Allah kawasa ngajadikeun aturan hukumna, kawasa ngajadikeun para pangurusna. Tah sanggeusna langit bumi sawarga neraka jeung pangusina jadi, sanggeusna sistemna berjalan, kehidupan bermulai, kapengurusanna geus aya aturan hukumna geus aya, manusia geus jararadi jeung sakumplitna. Tidinya Gusti Allah teu disebut kawasa deui, tapi disebutna nu kagungan kawasa. Jadi ayeuna mah nu kawasa teh manusia. Gusti Allah mah nu kagungan kawasa jeung nu kagungan manusiana. Sabab Gusti Allah geus ngawasakeun ka manusia nyaeta ku kudrotna, ku irodatna, ku pitulungna, ku rahmatna, ku ijina. Ku dikawasakeunana mangka manusia berevolusi, mangka manusia berinovasi, mangka manusia berkreasi. Mangka kehidupan di alam dunia teu monoton, berkembang jeung berkemajuan. Baheula mah nu dicangkok teh tangkal, ayeuna mah jantung ge geus bisa dicangkok. Baheula mah ti dieu ka Mekah teh butuh waktu berbulan-bulan, ayeuna mah cukup ku hitungan jam. Baheula mah nu disadap teh tangkal kaung, ngahasilkeun cai lahang jang bahan gula aren. Ayeuna mah udara geus bisa disadap, sarua ngahasilkeun cai sabab dina udara aya unsur H2O. H2O teh bibit cai, aya caian dina udara.
baheula mah mun hese boga anak teh hese we. Ayeuna masa boga duit bisa nyieun bayi tabung. Baheula mah hayang bisa ngapung pan kudu tapak heula, hayang bisa telepati kudu tapak heula. Ayeuna masa boga duit hayang ngapung sok sanajan nepi ka antariksa atawa nepi ka planet Mars bisa. Hayang telepati kudu boga duit ayeuna mah. Asa boga duit meuli HP bisa video call berkomunikasi jeung nu jauh katingali beungeutna kadenge sorakna padu hareupan. Itu numatak Anda tidak bisa mengatakan semua-muanya Allah, sabab aya aturanana, aya prosedurna, aya mekanismena, aya sistemna, aya protokolerna anu berlaku. Arti mun hayang leuwih ngarti kieu, ujang teh jalmi beunghar, bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit, hayang nyieun pabrik comro, tak kercan jadi mah pabrikna ujang teh disebut kawasa. Kawasa meuli tanahna, kawasa ngayakeun bahan bangunanana, kawasa mayar pemborongna. Sanggeusna pabrikna jadi, kawasa ngayakeun mesinna, ngayakeun waragadna, bahan baku jeung sajabana. Kawasa nyieun badan hukumna, nyieun aturan perusahaanana, nyieun ADART-na. Kawasa ngayakeun kapangurusanana, ti mimiti direktur utamana, general manajerna, pan manajer geloba, aya manajer keuangan, aya manajer produksi, aya manajer marketing, aya manajer HRD jeung sajabana. Kawasa ngarekrut karyawana jeung saterusna. Damun pabrik geus jadi, kabeh geus siap, pan ujang teh ngawasakeun. Ngawasakeun teh artina memberi mandat, memberi kuasa. Memberi kuasa ka direktur keur mimpin eta pabrik, memberi kuasa ka general manager keur ngatur sakabeh manajer nu aya di handapna, ngawasakeun ka manajer produksi keur ngurus urusan produksi jeung saterusna. Ari geus jadi mah geus berjalan, ujang teh disebutna ge owner. Apal owner? Owner teh nu boga pabrikna. Cing ari nu bogana ngilu nyieun combrona, ngilu mungkusanana, ngilu masarkeunana. Ayeuna lamun orang ngajukeun proposal minta sumbangan keur ngabangun masjid misalna, nah bisa orang langsung manggihan ownerna, manggihan ka ujang langsung. Karyawan nu kumaha anu ditaikeun pangkatna, aya aturanana. Ari gaji jeung tunjangan jeung fasilitas jeung direktur sarua teu jeung jang office boy. Berarti kabeh ge aya aturanana.
aya prosedurna, aya mekanismena. Tah kitu aya bagian-bagianana. Ari sagala kudu ku ujang keneh mah keur naon ngajadikeun, keur naon ngajadikeun sistem, keur naon ngayakeun ka pangurusan. Matak ibadah ka Gusti Allah kudu jeung ma'rifatna, kudu jeung nyahona, kudu jeung elmuna. Mun teu kitu mubah, kadituna capek gawe teu kapake. Kaharti lieur ibarat kitu neng kaharti. Ila balik deui kanu tadi ka ma'bud mah kecapna ge Allahu, lain Allaha, lain ilahi. Ari Allahu alif lamna alif lam lil milki, alif lam ma'rifat. Didinya ayahu huna hiroh, hartina tuduh kana kecap kagungan. Contona qul huwallahu ahad, teu qul huwallaha, teu qul huwallahi. Mata hartina ge lain Allah teh hiji, tapi Allah nu kagungan hiji. Langit hiji, bumi hiji, sawarga hiji, neraka hiji, manusia hiji, malaikat hiji, jin hiji, bener hiji, salah hiji, nu dijadikeun ku Gusti Allah teh kabeh ge hiji-hiji. Ta eta sadayana dijadikeun nu hiji-hiji, eta sadayana kagungan Gusti Allah. Allah lain tunggal, nu tunggal mah jajadianana. Langit, bumi, sawarga, neraka jeung pangeusina, sakabeh makhluk, sakabeh alam anu dijadikeun eta teh tunggal jajadian anjeunna.